Aing mah euy meni ujal mah di dieu teh nya euy sugan teh jalma pakumaha panas-panas kieu sugan teh aing teh ngopi euy sawah kieu tukangan kelep deui euy saha cenah itu aya jalma meureun tulah keun wae lah ke ngalewat sugan we ngobrol jeung urang malah bro kayak bingung kayak bro pengangguran kayak gitu Jan enaknya apa ya kisah ngaplak dikira mamudu ge nah ada kan nyong nya orang melakukan kayak gie mulane sige ayu pengen lungalung boleh teh apa bela sih kira-kira nek ya kayak gue lah ngarak keong apa murek belut ya Jan pirang kilo kayak sekilo ini kan lumayan sih bro ya iya tuh anak bocah kayak jagung siapa kayak perak ke bela mau jadi inspirasi anak-anak cocok yuk ih bener euy ka dieu euy aduh bahaya euy ngomong dieu ngomong kitu malah ka dieu yeuh kumaha yeuh eta saha euy kok sorangan urang di dieu sieun bisi kumaha euy ah moal lah sana malah kalem wae lah ajakan ngobrol we lah bro oh iya siapa sih gue bocah lagi ngapa nang enek ngisi ngapa tak kira-kira ngomong naon isinya urang teh diker nongkrong nongkrong nang apa bro nongkrong aja nang kene nongkrong nang kana nang pinggir dalan apa priwe anak-anak bae nang apun ngeliti apa ngising gua apa nang kono ya ngising be jajal menyat kowe nang katok jajal mbok pating sleprek tak kira-kira naon sugan teh euy anjir modal ge henteu geura aing bajarkeun modal teu kira-kira nongkrong jojoting di dieu ge usah nongkrong atuh mang aing mah euy teu nyaho di dieu teh angin-anginaeun mang hiliwir yakin mantak nage nongkrong di dieu mancen penak sih bro anginnya nang kene ya ora gila ora isa nyalahna lah wis lah silir wis lah ora usah anu ngurusna bocah ora penting iki ya mlaku bae anak yuk kumaha di euy malah urang teh ditinggalkeun daripada kitu mending tuturkeun wae lah kayaknya masih ngentut nanang boleh apa ya sing ngetutna ya bocah sing mau ngetutna bro oh kayaknya ini ngasih ngereang kayak ngentut lebay anak apa ya bocah ya dia mau tambah lima ya jadi aku be ngetik nanti ngendi be oh iya iya oh iya bro ngetutna bae bener ge gawe masalah ge bocah ge perak ke bengkol lah ayolah omong bae iya. apa ngapa kayak gue yuk walah aduh kumaha ye euy kanyahoan urang euy nuturkeun alas ya adieu deui bocah ngapa nang kono ya ngetutna bae gitu mau kamu bae lah pingin apa sih bocah ge embuh ya campur una kali apa hajar bae lah kayak gimana bro lah iya perak sawah iki kae wong dimbu ge bocah ge lucan teu nyahoan nah urang teh batur mantak lagi orang memilu mun teu memilu mah tuh kumaha deui ngajak reang deui soan reang bro oh tampiling bae apa ge bocah ayolah ayo ini gitu kabur lah kabur walah kabur bro oh yang bisa men jona merasa digudak ini kena mangana bae lah ayolah A few moments later. enak euy di dieu euy anginna sorangan deui mana aja euy sana tadi di imah apa nongkrongnya euy di mananya gede ada bocah bani apa ya ayo parane bae lah ayo ih ayo jalma euy aek naonnya ka dieu euy bocah lagi ngapa ya takon di mana takon mau naon sih sia teu ngarti hujan lagi ngomong
pada dewekan pinggir sawah maning. Pada baiklah, dia enak ya angina. Bari nage sawah si Uwa iya tuh. Is, gua kok. Gua sapa jadi hataku. Gua siapa? Ya, gua batur mang. Endasmu. Oke guys, Kal TV sedang berkolaborasi dengan Asa Channel. Tentunya sekarang lagi berkolaborasi di tengah sawah. Biasa guys, bersama Asa Channel film pendek Jawa. Dan bagi kalian jangan lupa mampir ke Asa Channel. Link ada di deskripsi dan jangan lupa Subscribe, Like, share. komen. di bawah ini. Jangan lupa mampir ya guys, dan jangan lupa tonton videonya sampai selesai. Oke ya. Oke. Thank you. Oke. Ji 2 3. Iji 2 3. Bari nage sawah sisi dinina. 3. Bocah, ngapa nang kono ya? Ngetut baik itu mau. Baik-baik lah. Ini apa sih bocah ge? Bu dia campurna kali apa? Hajar bae lah, kayak gimana bro lah. Iya pada sawah iki kae. Wong dimbu ki bocah ge bocah. Teu kira-kira naon sugante euy. Anjir. Modal ge henteu geura aing bajarkeun modal teu kira-kira nongkrong jojoting di dia ge usah nongkrong atuh mang aing mah euy. 3. Endasmu.